Rejek tepang sarang kreasi anu enggal yeti lingkung seni Darso the phenomenon rupina mohon sajangin tunang kangge gulina di Cirateun Lembang rupina mohon oge teh hilap kangge Ujang Kamsur kuring oge kudu dikintunan piraku da bisa nyeri hate otot mohon aya meureun ade hayamnya atuh Pak Haji sok atuh kapayun kreasi anyar ti Bapak Haji Darso nya tresna mekar ieu didago pakan tuker paheut janji bakal sauyunan tepung repuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kaung karulah sep ricit manuk jeung seorana angin melit asih ngahariring oyak nadahan musikeun rema panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan tersangkanya dago pakar geus nganter ka pangantenan dago pakar langgeng nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar ngadekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran kuring wakca ngahaja arek balaka sugan angin wasaeun nepikeun sorak pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat aya ujah seniman jeung seniwati boga pancen anu pasti ngabantu pamerintahan jadi juru penerangan ibu bereleng sampe mangga urang sasarengan dicinta seni kagungan urang digawe babarengan cik Pak Haji tresna mekar ieu didago pakan tuker paheut janji bakal sauyunan tepung repuk jajantung rejeng jajantung awor jadi hiji ngaruntuy lir buah kaung salajeng macam Pak Haji ricit manuk jeung seorana angin nan ka Mamah Eti di Pasir Baru lucu ya melit asih ngahariring tong ngawarung wae ganti ku toko oyak nadahan musikeun rema panangan silih cepeng lempang mapai kaendahan dago pakar geus nganter ka pangantenan dago pakar langgeng
nyantel na ingetan cek beja cenah cek beja dago pakar ngerekahan cek beja cenah cek beja dago pakar ganti ngaran kuring wakca ngahaja arek balaka sugan angin wasaeun nepikeun sora pangbejakeun kaguha nu basa eta jeung manehna kuring bagja hirup di tempat ngumbara waktu kuring pamit sejak ninggalkeun manehna rasa bet merojeng waktu kuring indit sejak pulang di manehna bari hate murilit gening bet mait Jang Wawan kapan ayo Jang Wawan Soloyo
saya ninggalkeun manehna rasa bet merojeng ya aduh kumaha Haji ada ya. waktu kuring indi sejak mulan di manehna bari hate murilit gening berngait Atuh ka juru rias tadi di paririnya Mama Bobo sareng Kang Usep. melang hariwan sieun ka pandang nu liang ganti asih pindahnya perih tengenang nyoreang ka tukang horeng atra narembongan ingin janji saati naha nyaan waktu kuring indit sejak mulan di manehna bari
senang jeung rudet antara senang jeung rudet pajeje hatete lir benang kusuk hese dibereskeun wargi-wargi para seniman seniwati para pakar budayawan Sunda wilujeng kasadayananya wilujeng tepang sang album anu engal ye dikum teu hoyong ningali si soca enclong mata pami di pelong
herang ngagecelang teu hoyong nembongkeun kasumpek diri inggis jadi tulak pangajadi lirik cai nu herang bari remis kamari kiwari lain bihari ayeuna lain kamari urang buka panto anyar gendet lawang panto tukang mungguhin remis kamari murah kaerageun tadi nunggu impian kamari magehan patali janji barang udak jiruan henteu tina dahanonna sanes kara kalakuan ularek sanajan aya talina wacara jeung areuma sanajan aya gantina palurah desa Mekardaya Banjaran muacara jeung anjeunna kapayun Pak Haji teu hoyong ningali si socang ngenclok mata ngenes pami dipelom lir inteng muka sinaran herang ngagecelang teu hoyong nembongkeun kasumpek diri inggis jadi tulak pangjadi lirik cai nu herang bari remis kamari kiwari
Babajasa panggung, kamana nu sapanggung tah? Ulah kitu eta teh dewa kenyawan tewa. Kita waktu biasa sok panggung bangsa. Ada beja-bejawan. Eta mah yeun urang beri kasih pipin. Maha. Lain urang anu mere duit kasih pipin nu geuring mere duit ka urang. Apin nek merenya ka Ipin. Jadi disipin sabarean baju ka urang teh kan. Disirak kumaha? Asor asor. Di palebah dinya pisan Pak Amprok Pak pelong Munggaran kuring patanya kenal sapada harita Raraika tinggal marah mai lambei ngabejakeun ngaran imut nu nembus jantung nya dilebah dinya pisan dilebah sampora silih pihak pekena hate dilebah sampora aya kurat nadiliat dilebah sampora silih pihak pekena rasa dilebah sampora babarengan nyulam cinta di langit bulan nebongan nyaangan alam sampora di langit bintang barana nyaangan indah narasa Kadukung ayun-ayunan Mayam ganas dina kalak dina uri ketang dina uri Kadukung amirayungan di papanas gonjang det di papahari di luhur kapal udara ti hanap opet ti guling saumur hirup kakara kapeletku ucing kering nah ucing atau make kering ya di palebah dinya pisan Pak Amprok Pak pelong munggaran kuring patanya kena sapada harita Raraika tinggal marah mai lambei ngabejakeun ngaran imut nu nembus jantung nya dilebah dinya pisan dilebah sampora silih pihak pikeun hate dilebah sampora aya kurat naduriat dilebah sampora silih pihak pikeun rasa dilebah sampora babarengan nyulam cinta di langit bulan embongan nyaman alam sampora di langit bentang barana nyaangan indah narasa
pangjug-jugan barudak ngora Dasar cakep Pak Haji. nu ngahajat daratan yang impian ngan telamunan susuganan mangi bahagia Agak seruan. angin jarak lilimungan panganteur hariri kabur Salah cenah ucup. hariri mojang impian ngayap-yap jajak datang Kapanayun kayaknya tuan. kembang impian datang mawa harapan diangkeun imut kadede rasa katresna Maninga gelasar Pak Haji. janji pasini hanapeun awi kiwari baris ngajari situ patenggang situ patenggang hampura kuring rek mulang pileleyan tuh pileleyan kiwari karita pakatineng hati Pesa kuring kapatengan jeung bebena Kang Suli nu dipicinta anjak kuring beting apuk-apukan odet ka kebon teh Naon atunya ke kebon teh. jauh-jauh mangul awi nyar-nyar pimerangeun jaba aing ngajalana leueur odet bawan jabana aduh merang kan awak teh kumaha atuh geuninganan ayeuna mah nulungan nan Sorok Pak Haji. situ patenggang endah pamandanganna tempat pangjug-jugan barudak ngora nu ngahajat daratan yang impian ngan telamunan susuganan mangi bahagia angin jarak lilimungan panganteur hariri kabur hariri mojang impian ngayap-yap jajak datang Kapanayun. kembang impian datang mawa harapan diangkeun imut kadede rasa katresna janji pasini hanapeun awi kiwari baris ngajadi
tadi pepotongan cokenya Den. Jadi lajeng we kayak tuh. Ka urang Pangalengan, sapangalengan ye. Oke ka urang Amerika ye. Ya enggak Teuing atuh. jauh. Jangankeun ka Pak Haji Wisnu ya. Cocok. lahirna rupa-rupa wujud manusia gereminuhan dunya dina sagala rupa carita kahormatan jeung kakayaan cimata rejeng cancaya pikeun hirup jeung uripna Sing aremut kana urang. napas napas nu urang bagja dina rupa neraka dunya bibir nu dipulas lipstik cinta ditukeran harta imut palsu penuh nafsu pangharapan kosong poe isu kumabena naon artina kebebasan naon artina kemerdekaan mun hirup diancam cangcaya pikir sebab ieu panjara hirup peuting dihias ku bulan mabrah daya aratina mun nyawa diwewejet lapar salega langit pinuh ku cimata panjara awon jeung ngap-nabi Sarana deui Pak Haji. innalillahi asa ti anjeun mulang ka anjeun tamat hiji carita cucuk dunya isuk pageto lahir rupa wujud manusia ngan jadi cocokan nafsu birahi Eling eling mangka eling lumingkang Paji Darso di bumi alam Dharma bawa yangan baik ulangnya kasasar lampah kuningan Pak Haji kasasar lampah bila jengkeun Pak Haji lahirna rupa-rupa wujud manusia kereminuhan dunya dina sagala rupa carita kahormatan jeung kakayaan kimata rejeng cancaya pikeun hirup jeung
Bagjadina lupa neraka dunya bibir nu dipulas lipstik cinta ditukeran harta imut palsu penuh nafsu pangharapan kosong poe isu kumabena artina kebebasan naon artina kemerdekaan diancam jang caya pikir sabab ieu panjara peuting dihias ku bulan mabrak daya haratina mun nyawa diwewajet lapar salega langit pinuh cuci mata panjara awor jeung ngadna biwi innalillahi asal ti anjeun mulang ka anjeun tamat hiji carita cucuk dunya isuk pageto lahir rupa wujud manusia ngan jadi cocokan nafsu birahi tempat kutungan gunung galunggung kapungkur gunung sumedang katunjang Talaga sokawaya rangecik di tengah leuweung ulah gunung disungkung sumoyangan di teang tarima raga wayana rangecik di tengah tingkat-tingkatan bari pilucu pisan barudak pulang ngariung di duduan tingkat-tingkatan bari pilucu pisan barudak pulang ngariung di duduan muludul minanti kidul potongan parabot delekung tata kendang kulit mau dirawat kowe burung tingkat-tingkatan bari pilucu pisan barudak pulang ngariung di duduan tingkat-tingkatan bari pilucu pisan barudak pulang ngariung di buruan torojol menanti kulon gotongan dog-dog kaliwon tata kendang kulit bagong dirarawat kowe bolong tingkat-tingkatan
yang tarima raga wayang nara ngecik di tengah leuweung. Ingkak-ingkakan mari pisan barudak urang ngariung ieu buruan. Ingkak-ingkakan mari pisan barudak urang ngariung ieu buruan. Ingkak-ingkakan mari pisan mangga atuh laksanakeun ieu mah kanggo ka AA Tena eta ti AM 24 ti Ajasari cobi ka payuna gerak-gerak ka payuna atuh kacep payu teh hilap eta ti murah Ajasari mangga nyagakeun A soloyong gerak pek 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 pek. Mangga jalan. bulan ngemprai Asa kuamarana asmara. di luhur gunung Cikuray. Gunung Cikuray rarainu gelis marah mai ngantosan panutan datang. Rarainu gelis marah mai ngantosan panutan datang. Nu diantos can baejon atuh mana nahariwang boa-boa nu diatos teu cios bade ngajangna. Nu geulis ilang imutna nu geulis leungit nyarina manahna tambahna langsa ramisak rebaci mata harita diri nu geulis teu berak cara sasari bulan teh teu tembong deui kasimutan ibuna subuh harita diri nu geulis teu berak cara sasari bulan teh teu tembong deui kasimutan ibuna subuh nu diantos can baejon atuh mana nahariwang boa-boa nu diatos teu cios bade ngajangna. Nu geulis ilang imutna nu geulis leungit nyarina manahna tambahna langsa ramisak rebaci mata. Sepanjang jalan Senen wahale di aspal. Sepanjang tacan kasorang neng Rini neng Santi wahale ya
bulan ngemprai di luhur Gunung Cikuray, Gunung Cikuray, rarainu gelis marah-mai ngantosan panutan datang, rarainu gelis marah-mai ngantosan panutan datang, nu diantos can bae jol atuh meunang hariwang boa-boa nu diatos teu cios bade nganjana nu geulis ilang imutna nu geulis leungit nyarina manahna tambahna langsa ramisak rembaci mata harita diri nu geulis teu berat cara sasari bulan teh teu tembong deui kasimutan ibuna subuh harita diri nu geulis teu berat cara sasari bulan teh teu tembong deui kasimutan ibuna subuh nu diantos can bae jol atuh manahna hariwang boa-boa nu diantos teu cios bade nganjana nu geulis ilang imutna nu geulis leungit nyarina manahna tambahna langsa ramisak